kasih sayang jeung bapada makhluk nu aya di muka bumi, maka Allah bakal nurunkeun kasih sayang dan balantungan makhluk nu aya di luhur nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika lungsuh salah sawios ayat Al-Qur'an, man yuqridullaha qardon hasanah wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Sing saha jalma anu ngahutangkeun ka Allah ku pihutang anu sae, maka Allah baris ngabales ku pembayaran anu langkung sae. Maka diriwayatkeun ku Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu yang aya salah satu sahabat Rasul namina Duhan Ansari. Lajeng ieu Duhan Ansari ngadangu kana daruhan Allah anu didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Maka nongkap ieu Duhan Ansari ka Rasulullah, ya Rasulullah, nah leres di mana-mana urang ngahutangkeun ka Allah, engke Allah baris mayar kupang gentos anu langkung sae. Maka sahabat Rasulullah sambutan deui. Kumaha sarana abdi ngahutangkeun ka Allah? Ya Rasul. Maka sahabat Rasul naon bae anu dipimilih ku anjeun, maka sedekahkeun di jalan Allah, maka itulah sama dengan ngahutangkeun ka Gusti Allah. Ya pun terbalik. Mungkin ayah bapak ini nyata kopi tadi di bumi. Nah aja aku bapak dicatat kopi kan ini. Kalau supaya ngarawas teh ngareun kopi. Asal yakin Pak. Itulah kategori man yukrimullaha qardon hasanah wa yudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ieu sami dina hutangkeun ka Allah, maka Allah bakal ngagentosan dan anu langkung sae. Maka abdi teh ganu kebon korma sauruhan Ansari. Kebon korma abdi teh aya 600 tangkal. Sok sasalaman ya Rasul, abdi hayang musafah hasan salira murah ijab kabul abdi teh. Abdi nyanggakeun kebon korma 600 batang. Mana kanggo dina jalan Allah. Maka sahabat Rasulullah bagja salirah Duhan Ansari. Maka kabeh nabi ngatakan, ya Allah, sing jelas we buruhanana ke umat abdi anu sedekah, anu ngadermakeun hartana dina jalan Allah. Maka usul ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Sahaja anu ngadatangkeun hiji kahadean, maka Allah menyiapkan gantina 10 kehadiran. Kan ceritanya ya. Sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah nalika bojona Siti Fatimah ngidam, anjeunna aya kapala dina ngidamna dugi ka nyuwunkeun ka Sayyidina Ali teh hoyong buah delima. Saat eta teh nuju paceklik dalima, di mana teh aya dalima anu berbuah. Tapi Sayyidina Ali demi cintana ka janten bojo, nyangahna bojo nuju ngidam ku dalima, ya Sayyidina Ali nyari ka pasar ieu kosong, pasar itu kosong, setiap pasar di papai kosong teu di jalan. Bahkan mungkin katami di ditu cenah aya tangkal dalima, disusul sugan beureun aya buah dalima. Sampai Sayyidina Ali atrok-atrokan jeung basa urang mapai sugan aya nu gaduh tangkal dalima berbuah atanapi nuju panen buah dalima. Sabaraha bae kerek diganggeun demi cintana ka janten bojo. Tapi boleh teman. Tapi nalika anu nakdirkeun Sayyidina Ali ditepangkeun jeung hiji jalma anu kalarasan dina kadua tangkal dalima berbuah ngan hiji-hijina eta buah dalima. Kulantaran Sayyidina Ali anu butuheunna ka bojona, mangka anu gaduh tangkal dalima eta teu ngorekkeun eta buah dalima di hadiahkeun, dimasihkeun ka Sayyidina Ali. Maka kamu bojo salira anu ngidap ya akhirul mukminin. Di sana Sayyidina Ali alhamdulillah sujud syukur ka Sayyidina Ali teh. Tos sampai atuh sok dibayar. Bicara
di perjalanan tepan jeung hiji sepuh anu rentak salirana oge tos puntennya tos garing begeng gitu. Ditaruh susah dina Ali nuju naon bapak manawi bapak teh ieu teh tos sababaraha dinten aya kana 3 dintenna milarian dalima. Kalau naon bapak milarian dalima pun anak kedaman ari tamak nate ari lanon nate cenah kedah dua dalima duduk tinggi sayyidina kuri mangan sapoe jepun meunang dalima hiji tapi si bapaknya mah bari berbubar di lupa itu mana ada lagi mah wah sambil berbanyak umat sayyidina Ali itu ya tinggal ari dipikeun apan bojong mah keur ngindah ari itu dipasihkeun kan tetegaan Pak Sayyidina Ali Islah kebaik Sayyidina Ali kumang kewe masalah Fatimah mangawe Pak iya dari bacaan musafir memang abdi keperyogi kapapun bojong minggam tapi tidak hari mengindah banyak-banyak sok uruy sok segala hoyo kan tidak wajar gitu bawaannya dipasihkan ku Sayyidina Ali nganuhunkeun eta si sepuh pada muak Sayyidina Ali menuju diuji keimananna ku Allah Subhanahu wa taala jangan ku si sepuh eta Sayyidina Ali udah begini sabada mugi salam disambut salam aku bojona sedih kita lajeng bojona langsung ngaroskeun mana dari nate sabda Sayyidina Ali sabar kunjungan diterangkan ku Sayyidina Ali teracan tamat nerangkan lalakon dalima dipasihkan ke sepuh tadi teh pantun atas aya nu ngetrok sembari salam assalamualaikum waalaikumsalam spontan Sayyidina Ali jeung bojona awalan beraya dibuka aya seseorang dikenal nuju nang deui bungkusan carangka lah berenang Arsel naon eta abdi katitipan dalima disipula untuk Sayyidina Ali ditampi alhamdulillahirabbil itulah manja bil hasanati falahu asyru amsalina dibuka ku Sayyidina Ali eusina ngan salapan kamana cenah hiji lantaran Allah janjina hiji 10 nah hebat ayat salapan maka si Jamin mengantarkan dari maeta keleng narada kitu kan sing disempirkan dengan keleng na hiji maka cek saya dengan tenana eta hadiah kanggo saya penting kuncinya yakin kunci da urang sakurang yakin itu urang sakurang yakin para sepuh sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas nalika aya Tuhan Ansari nyodakohkeun ngajariahkeun kebon korma anu eusina 600 tangkal korma. Eta teh penghasilan anjeunna teh tintinya, tapi kulantaran ngarasa yakin yen Allah anu bakal ngagertosan langkung ti kitu, maka rela ngarelakeun kebon korma. Maka Rasulullah ngabarkeun tadi ya Allah, atuh umat abdi teh kedah. Maka lucu menjana bil hasanati falahu asyru amsalina. Kanjeng Nabi itu ngaraos puas di mana terus sangkutanna sareng umat. Anu ane kanjeng Nabi ya Allah, talihan deui atuh pahala ke rumah abdi teh ulah hiji 10. Maka dirusul dari Allah masalul lazina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama ambatat sab'an sanabil bi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan jalma anu nyodakokeun rezekina dina jalan Allah diibaratkeun hiji biji nu ditanam tumbuh bahkan jadi 7 cabang tina tanaman bijina eta, maka tiap cabang teh ngahasilkeun 100 buah
maka hiji jantan tujuh berbuat 100 per cabangna jadi 700 Muhammad gak buat anjir dalam menikahnya. Kanjeng Nabi puas banget mendoakan ya Allah kami handayatu, maka Allah dilanjutkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bakal lipat ganda bukti gitu lantaran Allah mah sangat mudah dan bisa. Manawi aya para ulama nafsirkeun contohna dina sasi siang nu 1000 hiji kebaikan teh 1000 balasan. Tapi ibarat tidak terbatas, wallahu yudha'ifu liman yasha. Manglipat-lipat ganda dari Allah bakal bina, maka dilusur kita. Tapi paling penting kalau orang sadaya yakin ulah aya karaguan nalika urang bade nyimpen saham dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali disebut tadi muhasabah kurang sadaya. Jadi dina muhasabah teh jelas. Yen Allah anu sagala-galana urang mah kudu naon urang. Da urang mah tadi teh la haula wala quwwata illa billah. Teu daya, teu upaya. Urang marokrah diusikeun usih, dimalikeun mali. Paingan cekan mohon lagu Sunda teh jadi hirup teh ibarat wayah belum hidup kumaha lantaran tadinya orang dewasa yang kebetulan belum hidup yang kumaha tapi sok sanaos katanya pilih jantan paham Mu'tazilah kumaha ada orang kumadalan di jiras. Dalam tadi anda ditakrim wallahu ditakdim. Urang mah diparentahkeun ngagaduhan upaya, ngagaduhan syariat. Maka Allah bakal nangtoskeun. Jadi ulah teu percaya, ulah teu ngajalankeun karena hukum syariat gitu. Ya hukum syariat teh kedah wajib. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mah bari ngarobah kana kaayaan hiji kaum salami eta si kaum teh daek ngarobah ku dirina sorangan. Jadi jelas syariat teh kedah dijalankeun ku urang sadaya. Bade eta syariat dina urusan ibadah, bade eta syariat dina urusan ikhtiar kifayah. Diulang lagi kantos saya kajian tenan. Seorang muslim taat nalika anjeunna teras beritikaf wae di masjid dugi ka ditaros ku seorang syekh, ku seorang sepuh, ku seorang kiai, maka saur kiai ka si jami eta sapanyaksi kaula anjeun bisa babaraha minggu itikaf we di masjid, aya we di masjid. Bahagia sumuh menjeun Pak Kiai. Ari anjeun gaduh keluarga, kanten dan Pak Kiai. Boga budak, kantenan. Boga pamajikan, kantenan. Kumaha atuh tuanna? Kumaha atuh jajan budakna? Kumaha atuh resikona? Ari Pak Kiai pan saur Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sing saha anu takwa ka Allah anu tawakal ka Allah, niscaya Allah bakal maparin jalan keluar. Rezekina engke kadang datangan teu disangka. Nah, mutosna cenah abdi aja. Ojo Tuhan barangkali di mana eta teh? Apa tirakat, apa di sajangan, apa di masyarakat?